Allahumma sholli ala Riwayatkeun ti Sulaiman bin Buraidah anjeunna ti bapana radhiyallahu ta'ala anhu. Bapana Sulaiman berarti ti Buraidah. Muga nilar bendu Gusti Allah ka Sulaiman jeung bapana. Saur Sulaiman saur bapana nu katampi ku putrana kana Rasulullah. Aya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum eta ngabejaan ngawurukan ka manusia harita ka para sahabat. Di mana keluar ti imah menuju pakuburan, datang ke kuburan ngabejaan Kangjeng Nabi supaya ngararucap salam. Bentuk salamna ieu assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Etalah paranti uruk salam ka ahli kubur. Kangjeng Nabi ngawurukan salam lamun teu aya faedahna moal nitah uluk salam. Faedahna uluk salam berarti aya jawaban ahli kubur ketika urang uluk salam nyana ngajawab. Waalaikumsalam beb. Waalaikumsalam. Jadi nyada gak jawab. Kok teu pernah kadenge? Coba-coba mun ente ngadenge. Komo lamun penting. Asar bae sorangan. Urang asar jarah haju salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Salam. Guys, cek urang baliklah hampura. Mual terus sudah gua. Sebab urang gua masih kene berat ka makhluk. Dementak urang dititah ge ziarah sorangan lain babarengan kana bos bari aya untungan. Atawa lain ziarah tuh nu kos kitu mah, tama refreshing we, tama bermotif ziarah. Iya, sorangan. Jangan tempat tu sepi. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Petik. 11, 15, jam 1, jam 2. Waalaikumsalam. Ono keperluan opo ge? Oh berarti wong Jawa iki. Urang sieun sebab urang berat ka makhluk. Geserkeun geura perasaan urang. Lamun urang masih keneh make perasaan nu ieu boro-boro di kuburan, di jero imah sorangan coba. Make perasaan nu ieu mah tetep bae. Moal kuat. Aya wiridan pamajikan korban. Pemajikan teh aya naon ya? Udang. Tungguan tadi di ngeuk wiridan. Nya di dieu wiridan aya ieu di dieu anu nungguan. Loba omong kerja sama untungna mah kabehan. Eta al hikmat tah kos kitu bae. Jadi sabarang sorangan geserkeun keyakinan jeung perasaan urang nu ieu. Lamun make nu ieu bae mah atuh kieu bae hiji sieun borangan majawatek. Nomor kaduana moal ngeunah ibadah teh
tapi lamun digeserkeun mah tak ieu cenah kiai ngageserkeun kumaha tak ieulah ngageserkeun perasaan eta lah nu sulit teh ngageserkeun perasaanana kunaon teh cenah kiai teh dibikeun ka batur ta perasaan pugu kiai na geser wae can ngageser sarua jeung ente kudu ditungguan bae cieun teu meunang anu kakersekan kiai na ge haju ngaringkuk boro-boro ngageserkeun batur pugunya na geser wae tengah-tengah maca sholawat kosrek shadaqallahul azim geus ai kanyawan isuk-isuk nu kosrek teh sial horeng ucing tah mah horenganan beheungna aya kantong keresekan jadi nyari leumpang teh kosrek padu kurang pajar momonon bae anu borangan mah kos kitu nu borangan eta borangan ngaranna naik sepeda gubrak wah pocong kajen buku mah pasti pocong ringkuk kurandan di deuleu aya deui diteangkeun ku nya bari ngorandang orang datang kalur sial tangkal kadong dong dipotong dek Agustus dipoles pakai kapur pajar pocong nyiksa awak pan nya teh ye nyawa kitu batu aing terus eta teh borangan bakos kitu tah borangan mentak nyana hajurat ti hari teh beranian dah horenganan eueuh pocong orang malam Jumat deui naik sepeda deui aya ngejentul wah tangkal kadong-dong teh mah kajen ku kumaha ge diteruskeun ku jana barang ditewak teu beunang ye pocong beneran guling tah perasaan teh ta geserkeun hese ngaji tauhid ku tauhid ke bakalna tah geus buku wujud kidam bakom mukhalafah lihal walil hawadisi qiyamu bidafsi wahdaniyat qudar malang geus diwurukeun ka batur tapi borangan keneh bae wujud kidam bako wujud hartina aya Allah teh kasipatan ku aya wajib ayana geus ayana Allah kasipatan ku kidam hartina tiheula teu kapiheula bako hartina Allah teh langgeng teu aya tungtungna geus diurukeun ka batur malah dimantekan segala tapi tetep borangan bae kajahoan boranganna balik ti masjid ngagerokeun pamajikanna oi ya hei kunaon ada gegeroan sieun aing adi tas ngaji tauhid tapi balik ti masjid gegeroan ka pamajikanna sieun jakena saya jurig teh tauhid ka mana tauhid tauhid diletah doang eta ngaji tauhid teh kos kitu bacakeun ku ente lamun aya kasieun aya juri komo kadeuleu eta bae eta ayat kursi bacakeun ge coba ge leungit jana baca bener urang leumpang ti beuting lah cek kieu ge maca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum aya nu gebreg-gebreg tah ditangkal awi teh ieu jurig berarti Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa nawm juga handap enahan aya di hareup Allah la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ma fis samawati cak jurig teh aing ge bisa ayat kursi kos kitu mah ayat kursi kos kitu aing ge bisa sebab sarua ayat kursi urang nu dibaca ku urang jeung ayat kursi nu dibaca ku jurig sarua saurang lagi bersifat juri jadi sarua tuh naon bedana sia jeung aing cek jana teh sia nonton TV aing nonton TV sia main bola aing main bola atuh akur atuh teu banjur ayat kursina kumaha deui carana ieu neangan supaya ulah borangan bejana Tuan Syekh Abdul Qadir mah dileuweung 3 tahun bejana Imam Ghazali mah 13 tahun bejana Imam Syafi'i mah 1 tahun Kangjeng Nabi di luhur gunung Jabal Nur sorangan bae Kangjeng Nabi mah teu dibarengan ku sasaha guru-guru urang tararapa geuning dileuweung eta Syekh Maghribi osok kapanggih kapanjing Syekh Asnawi mun naik kuda kapanggih tah nu kuari makam teh Syekh Maghribi di dinya
ngobrol kapan di leuweung berarti saya Asnawi teh caringin teh sok ngobrol jeung nu kararitu di leuweung kok teu sieun sih aing sieun mulai tah atuh sia mah boga guruna si Golkar nu borangan atuh pasti kasihan nyurupna ge Golkar deui bae borangan deui bae boga guruna atuh nu tegep anu teu sieuneun ka juri ka karak mun mage jurig dek bae ya bejakeun sia ka guru aing sieuneun nyana sebab guruna sakti tapi lamun urang boga guruna Golkar bejakeun sia ka guru aing guru sia ge bareng jeung aing da kumaha coba urang hayu tuh di Garut aya Siti Kolbunia jin mondok ngaranna Siti Kolbunia sok nyanding ka santri sok ngaganggu ka santri aya santri pernah dibawa ku Siti Kolbunia sabulan teu balik geus ditarekahan kieu kitu ge hese bae tapi eta ulah babacaan di Garut mah bejakeun sia ku aing ka mama asal kitu bae cager aya santri nu kasandingan sia jinnya bejakeun sia ku aing ka mama cager eta coba kuari jin bejakeun ku aing ka Habib Rozak mana jadi guru teh sakti kalau guru sakti batu bejakeun sia ku aing ka mama calager kabeh ge masyaallah tah eta kos kadar itu tah coba kuari bejakeun ku aing sia ka guru aing guru sia di mana sakitu teh di ditu belah raja Golkarnya atuh gitu bajur tuh nu mantak urang teh dina thariqah mah ngahayal heula kadanan ku tapakur urang diuk teh di makam diuk teh di kamar lain diri aing ye nu diuk guru aing ngahayal kitu heula tah taku Muhammadiyah mah disengsarikeun kitu teh ye sasar sia cek Muhammadiyah cekal ku aing hula pantogeun sia casarkeun batur sia cicing sia kudu pantogeun heula tah Muhammadiyah pantogeun teu dipantogeun mah beres ajunya mantogeun urang deui urang mantogeun nya gelut dek dagan yakin jadi gelut ngayal heula aing guru aing nu diuk teh manya setan wanieun ka guru aing ye urang ngahayalkeun guru begitu orang teh salat ja guru aing mah husu pan aing teu berarti lain guru aing ya sia berarti carekan ku urang awak urang dibulak-balik dibulang-baling awak urang teh ulah dihayalkeun diri urang guru urang naik ka guruna mantak aya silsilah teh lain sa silsilahna ari silsilah mah fotokopi bikeun babari dibaca ku urang nu datang jurig jin jalain jangkos kitu urang teh niru guru lempangna diukna ibadahna silsilah teh lain sa silsilahna guru urang lamun hudang jam 3 geus urang mah dikurangan geus setengah 4 lantaran puyang kene turun jam 4 puyang kene jam 7 keur carita torekat mah kos kitu ulah dihayalkeun diri urang urang di masjid sorangan dipoekan Allahu Akbar coba ge urang ngahayalkeun urang teh wali ngahayal aing wali ya Tuan Abdul Qadir aing ya Allahu Akbar aya jurig Abdul Qadir sial sia kuadan wanian ka aing sia Allahu Akbar sebentar Abdul Qadir mah digalemohan ku jurig teh kapan nya sataun jurig bae nafsu teh sataun ku hewan-hewan sataun ku awewe geulis eta geunah henteu palebah ku awewe geulis betul atuh emang siapa kitu malulu aduh dasar nafsu wanita meureunan tah eta urang teh berthariqah bersilsilah hayalkeun guru urang hebat ibadahna moal emang kos kitu dicoba ke penting coba jeung urang jeung penting urang hayalkeun yo Insya Asnawi caringin mah tengah penting teh nya mah salat zikir jatesieun coba ngahayalkeun diri urang teh Asnawi masih
coba ge cobaan moal bae kajian hukumah ge moal sieun ketika orang sieun berarti atuh urang teman asli lain Syekh Hasnawi ya Syekh Hasnawi teh sieun begitu aya pocong ya Syekh Hasnawi teh sieun aya sia atuh aya sieun atuh lompat ja aing mah aduh jasa ibadah teh kegeserkeun rasa lu ieu seseleh teu bisa 1 tahun 2 tahun masyaallah karim geus heula ieu mah keur cerita salam bae heula Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin ieu mah riwayat Sulaiman ieu ka riwayat lain aya deui wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah Al-Fatihah. Oh di Al-Fatihah tenan kurang Al-Fatihah ngarobah hadis hadis salam geus bisa kitu rawahu muslimun al-manal ijmaliyu wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim wa ammal khalqu wal amru lananabon utawi alam khalqu lan alam amru iku bal khalqu maga utawi alam khalqu ibaratun iku ibarat an khalqil asya'i bitadrij saking ada meling pirang-pirang perkara kalawan nungtut asbamak tadatul hikmah kalawan ngitung-ngitung barang kang rapi huing mapa hikmah ila nalamra layan fagu angin satuhune alam amra iku arep pecati amru anil khalqi saking khalqi illa fil mujizati lin nabi angin dalam mujizat kadoe kangjeng nabi awil karamati lil wali atawa karamah kadoe wali kamalatan faqul qudratu kaya oleh orangna pecat apa sifat qudrat anil hikmati saking hikmah liana alam al khalqi min jumlatil hikmah kana satuhune alam khalqi ikut saking jumlahan hikmah allati waqa'a bihal istitar kang tudiba biha kalawan lati opal istitaru istitar lisiril kudrati kadua rahasia kudrat lisiril kudrati kadua rahasia kudrat moal diangkat jelema jadi wali lamun can bisa ngabedakeun antara alam khalqi jeung alam amri can jadi wali munnyana can bisa ngabedakeun ku perasaannya antara alam khalqi jeung alam amri. Alam khalqi teh ibaratun an khalqil asya'i bitadrij asbama qatadatul hikmah. Hiji ibarat tina ngadamel berbagai perkara kalawan nungtut kalawan ngitung-ngitung peterapan hikmah beda jeung alam amri. Alam amri mah layan faku anil khalqi mual kaluar tina alam khalqi illa fil mujizat lin nabi awil karamah lil wali. Ieu mah carita asakna bae. Setiap perkara aya alam khalqi aya alam amri. Naon bae kos kitu ngan keur tertuju ka manusia urang dek mengenal Allah mengenal heula alam khalqi jeung alam amri 10 nu aya di urang teh 10 alam 10 lelembutan disebut alam khalqi alam amri jerona lelembutan disebut latifah 10 kabehna dibagi 2 hiji alam khalqi nomor kedua alam amri. Alam khalqi teh nu mana? Alam khalqi teh hiji latifatul qalab dedeg pangadeg urang
jumlahna aya 4 unsur disebutna unsurul ardi, unsurul ma'i, unsurul hawa, unsurun nar. 4 unsur ngaranna kolab. Iyalah awak urang terbuat tina taneuh, terbuat tina cai, terbuat tina kitu hawa, terbuat tina seun. Iyalah nu dibutuhkeun ku manusia lantaran manusia dibuat tina 4 unsur. Eueuh taneuh pae, eueuh ma'u cai modar, eueuh hawa koit, eueuh ceuneu isdep. Nu 4 kudu aya disebut kolab. Iyalah alam khalqi, pembuatan manusia tersusun daripada 4 unsur. Nomor hiji deui ieu adalah nafsu. Iyalah alam khalqi. Setelah tersusun tinu 4 jadilah manusia. Di manusia ditendeuna nafsu ku Gusti Allah. Ayalah nafsuan. Nafsu eta teh ngabogaan 4 sifat. Aya sifat rububiyah, aya sifat syaitoniyah, aya sifat bahimiyah, aya sifat sabuyah. 4 tadi dinya teh sifat rububiyah di mana jelema kibir, sombong, aya sifat fakhriyah, aya sifat kibriyah. Datang ke kos Firaun, ana rabbukumul a'la cak Firaun, aing pangeran sia nu luhur. Sifat kibir, sifat sombong, sifat rububiyah nu kos kitu ngaranna. Hayang di alam ku makhluk, ya Allah nu hayang di alam mah. Sombong, ya Allah nu sombong mah. Kumagungan, ya Allah nu kumagungan mah. Aya di diri urang, berarti urang kasifatan ku nafsu, nafsuna sifat rububiyah. Aya deui sifat ke sifat bahimiyah. Sifat bahimiyah mah sifat kehewanan. Sifat kehewanan mah asal tertutupi syahwat beteng jeung syahwat farji. Deuleu embe asalnya tuan manggih bikangna kececas. Aya kotok kakak aya mangsana kececas. Kebo kitu kene oe tumpakan kececas. Lamun manusia ngan sakadar hayang sebeuh beteng jeung awewe berarti ieu teh beda saeutik jeung kebo. Beda tipis. Kebo eta takos kitu tah. Sifat bahimiyah berarti di diri da nafsu tah. Sifat syaitoniyah aya hasad, setan anu sok hasud mah. Sok hasud mah aya ngunek-ngunek setan nu sok ngunek-ngunek mah. Aya deui anu ngajakan kana dol sasar, setan nu ngajakan kana sasar mah. Nu ngajakan kana munkarat setan, maksiat munkarat. Mun aya jelema hasud, hikdu, ngajakna kana salah bae, berarti nafsuna nafsu syaitoniyah. Aya nafsu sabuyah mah deukna ngarusak bae. Lamun ka jelema hayang nempilingan bae, lamun ka jelema hayang ngarusak bae. Imah ngarusak hartana, wa imah ngarusak awakna. Sifat sabuyah naon bedana jeung macan jeung mau. Di diri urang teh saenggeusna dibentukeun 4 unsur ditendena nafsu. Nafsu nanu tadi teh ieulah alam khalqi, kitulah Allah ngadamel. Lamun urang terus bae kos kitu, kieu awak urang ketika neuleuh jelema nu teu ngahormat ka urang, urang bendu, da aya sifat di urang. Ketika neuleuh awewe bangun mencrang amat, hayang mukakeun wae androkna. Iya, ngadoa ge, bo, kadoa-doa dibawa. Eta apa kata kos kitu? Tah, ieu berarti ieu sifat bahimiyah tinggi ya ka jeung. Tinggal ya sifat bahimiyah na. Teh kitu bae terus bae kitu bae. Lamun eta tadi urusan ku urang teh, tadi urusan. Urang make baju hayang kalemna ku jelema. Urang make mobil hayang kalemna ku jelema.
ditumpangkan dina kebutuhan, tetapi aya hayang kalem setan. Terus baik kitu jeung kitu. Ketika orang asa aing rububiyah berarti hayang dihormat ku batur, hayang di alam ku batur, sifat rububiyah. Bila perlu siapa anak buah aing kabeh, aing jadi bos nama rububiyah berarti. Lamun teu urusan alam khalqi kitu bae, moal ngageser. Kuari orang naik ke alam amri. Alam amri ialah nu 5 latifah. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khofi, latifatul akhfa. Eta alam amri nu kos kitu ngaranna. Lelembutan nu kudu diurus teh eta ngageserkeun tina alam khalqi ka alam amri kudu aya nu nungtun. Lamun eueuh nu nungtun datang ka paeh urang aya di alam khalqi bae. Terus bae kos kieu. Nah iyalah nu mantak gairah ibadah teh saha nu bisa naikkeun gairah ibadah dan ceramahan ge henteu hanya jelema nu geus ngageser perasaanana dibawa ku perasaan kiai nu geus ngageser tina alam khalqi ka alam amri lalaunan nu tadina teresep ngaji jadi resep nu tadina teresep salat jadi rada nyai-nyayan nu tadina haye teu husuk wari rada hayang kakarak hayang bae heula kadanan ku husuk hayang bae heula nu tadina tilok hudang peuting kuari digeserkeun hudang nonton bola. Oh, digeser. Nu bisa ngageserkeun ti alam khalqi, ngaleungitkeun sifat rububiyah, ngaleungitkeun sifat bahimiyah, ngaleungitkeun sifat syaitoniyah, ngaleungitkeun sifat sabuiyah hanya jelema nu geus ngageser perasaanana ka alam amri. Satungtung eta jelema encan ngageser perasaan anak atau akur bae nu ngomong nu ngawuruk jeung nu diwurukanana atau akur bae pedahnya nama bisa maca Quran jeung ngahartikeun ai perasaanana mah akur bae ketika nyana resep kana dunya nu ngadengekeun resep kana dunya atau akur ka resep nama ngan beda ieu mah bisa maca Quran jeung ngahartikeun ieu mah henteu ketika mustamekna teh ngridit atuh nyana ge ngridit atau akur naon bedana malah mah dititahan ku guruna malah guruna ge nita mangmayarkeun tanu mama kreditan can anggeus tama mama kudu diborgol tama mau borgol tama mama teu ngageser perasaanana atuh moal beres dakwah ka jeung adag-adagan moal bisa ngageserkeun perasaan anu tadina teu resep ka Allah supaya resep ka Allah atuh nu ngajakna kudu geus ngageser resep ka Allah. Ndek ngajak ekonomi janana encan paham ekonomi atuh macet. Ndek ngajak berpolitik janana teu paham politik atuh macet. Ndek ngajak ke Allah kudu geus ngageser ti alam khalqi ka alam amri. Kuari nyana berusaha ngageserkeun tina alam khalqi nu tadina galak jadi henteu berubah. Carana kumaha sih carana ngaleungitkeun perwatakan heula teu kaluar tina 3 minimal hiji zikir nomor kadua tafakur nomor katilu muraqabah nomor kaopat hidmat 4 rupa zikirna make naturan anu sesuai tafakurna napakuran anu meunang ti guru muraqabahna nu mana heula engke teh aya daerah sugro aya daerah kubro engke teh ngahidmat ka guru cara ngahidmat teh lain cara ngahidmat nu biasa kumaha aya praktek hidmatna tidinya lah dek ngageserkeun teh guru ngabejaan mata berwatek deuleu kanu indah-indah geserkeun celi resepna berwatek ngadengekeun anu merdu-merdu geserkeun itu kene irung watekna teh ngeresep ngambe anu sengit-sengit geserkeun itu kene sungut ngeunah amat anu lazat geserkeun leungeun resep amat anu hipu-hipu geserkeun lain hehe digeserkan jadi urang dek asup ke alam amri ti alam khalqi teh ya teu bisa langsung sabulan 2 bulan teu bisa perlu riadoh tapa heula napaan mata napaan cili napaan irung napaan sungut napaan beteng napaan dubur napaan kubul napaan suku napaan leungeun eta teh kakarak alam khalqi sanggeus tadi alam khalqi ditapaan naiklah kana qalbu latifatul qalbi tapaan latifatul ruh tapaan latifatul apa ditapaan ku urang dibimbing ku guru nu sebut guruna mursyid
jadi tersambarangan hayang ngageserkeun perasaan teh urang sok ngageser sorangan urang ye mimiti urang keur diuk bae manggih aya awewe nu liwat irungna mancung putih mantep oge tah di suratan ku urang males ngageser tatadina eueuh trisno di hate kuari atrisno Mas Trisno ada di hatiku waduh berani urang lantaran geus ngageser perasaan anak duit nu tatadina jang anak jeung pamajikan digeser pake mahugi ngageser perasaan nu tatadina tentrem cicing di imah kuari mah teu tentrem ngageser hayang anjang nu tatadina pakaian ge asal-asalan bae kuari mah lamun teu diistrika ngajerikit sewet teu daek make sapatu ke disemir eta gageser perasaan tanu kos kitu garana tah urang mah lamun perasaan kitu mah tah teu kudu dibejahan kabehan teu meunang mah teu meunang neuleuh jahe haju bae ieu mah ngageserkeun ti alam khalqi ka alam amri nu tatadina kurang mengenal ka Allah supaya mengenal sanggeusna mengenal secara umum ngaranna ma'rifatul am ngaranna ma'rifat awam kuari karena ma'rifat khosoh digeser make cara nu tadi mulai kuari zikir mulai tafakur nganyahokeun heula kuari af'al Allah asma Allah ahwanan ge sifat Allah ke kaharti dina af'al bakal kaharti dina asma kaharti af'al jeung asma bakal kaharti sifat di mana geus kaharti af'al asma jeung sifat bakal kaharti dengan sendirian zat Allah kuari mulai barang geus bener horeng man arifan nafsah arifa rabbah jelema nu mengenal diri bakal mengenal ka pangeran nah kuari hayang ibadah ka Allah mulai aya guruna ya mulai magahan amil we zahirna ma ilmu beres zahirna mah kos kitu batinna keur ka Allah mulai kuari ngaji alfiah bae zat kalamun lalazun mufidun gasa jumasunna fil zahirna kos kitu batinna ka Allah mulai tek ngaji kuari arkanul wudu sitatun pirang-pirang rukun wudu ikunana maniatul beres zahirna mah keur syarat batinna keur ka Allah mulai aya nu nungtun aya nu ngajak tad kan urang ka ditu yeuh ka desa kumpulan ka desa aya naon tuh kumpulan aya kumpulan di balai desa bangunna cenah de konsolidasi aya kiai di ditu nu ngajina kiai anu mikirnya na keke aing batal moal ka Allah na aing batal moal henteu lah henteu kuat berarti nya eta kuat henteu lah kebae hasilna bae gitu hasil berita sih mah hasil ka dijabah heran aing mah oh mulai kuat datang camat ka imah obrol dikondisikan ku henteu lah nu sajen bae mah teu bisa lah kuat ya. Deka Allah lamun kadinya berarti belok datang usum pilkada teng titah Jatim sukses dibere motor dibere enten motor mah tinggalkan enten deka Allah masalahna tuh nu sieu mah lantaran pol deka Allah aya awaik gangguan kuatnya na di desa kuat, kecamatan kuat, pilkada kuat, pilgub kuat dan lain sebagainya. Lah aing maka jenting dahar jeung teri daripada aing dibabawa ku nu kos kitu. Mantep. Deuk ka Allah aing mah teu rek kadinya, teu rek pumpar mampir aing mah. Mulai teh. Dedeulean dijaga embung neuleuh sebab deuk ka Allah pan can datang. Aing geus datang mah bebas, ieu mah deuk ka Allah, can datang besi kaganggu. Dedeulean kuari dijaga, dedengean dijaga. Geus atuh ana dedeulean dijaga, dedegean dijaga, aambeun dijaga, omongan dijaga, embung ka mamana. Mulai geus di imah bae. Geus di imah ge boga pagawean lain sa di imah di imahnya.
boga pagawe teh ngajagaan mata ngajagaan ceuli ndek ka Allah boga maksud dek ka Allah dijaga kunyana mulai embung ka mamana jeung teuing di imah boga duit geus penting embung ka mamana salah tante teh sih ngomong dek ka Allah mulai terasing tuh aya fi ma'zilin dina uzlah nggon uzlah jelema nama bareng ke masjid, jelema nama bareng ke musola, jelema bareng ketika ditamuan, tapi beda batina nu ieu mah biasa ya di alam khalqinya nama hendak menuju alam amri ka Allah. Yes, gitu bae terus dek Allah, dek Allah, dek Allah, dek Allah. Pan Allah teh tara noler-noler pagawean manusia, si eta dek ka aing, haju nyaan dek ka aing diangkat derajatna teng lain deui. Sinaran gua mulai geus teh embung ka mana-mana embung ngaji jeung santri ge geus teu maksud jeung santri ge eta mah sakadar zahir be beda aya nu nuturkeun sanajan teh dituturkeun deuk ka Allah santri teh teh jadi acuan deuk aya deuk eueus sabodo eta mah sapira tah mah ngajalankeun ngaji kos kitu dang nu penting mah deuk ka Allah teu bangga santri loba teu sedih ku 1 2 3 deuk ka Allah. Kadaanannya namaku make menerima murid ajaran baru. Jauh tambah jurig tambah kos itu. Jurig tambah kos itu. Mendek ke Allah tambah tambah mampir karena kos itu mah tem. Mun aya pesantren menerima ajaran baru hubungi Habib Rozak. Ya, tambah nu kos kitu mah tambah. Mampir tambah teu datang ke Allah tambah. Salah tah teu salah, ieu mah keur carita ka Allah beusi pacar jalahkeun teu. Ngan aya didinya di alam khalqi bae ieu mah deuk ka Allah carita deuk ka Allah mandeg di dinya mulai geus lamun diondang ngariung geus nu dideuleuna Allah bae aing meunang ridho Allah henteu ye meunang ridho Allah mangan berkat teu meunang bagi dua antara hayang berkat jeung ridho Allah mandeg di dinya dicau mandeg dicau teu naek perhitungannya nah aing daripada kaditu teh jadi ibadah mandeg aing deuk ka Allah aing mah kajen diomongkeun jelema teu hayang aing muludan tinggal muludan ngocoprak teh teu ngagungkeun ka Kangjeng Nabi urusan ngagungkeun urusan aing jeung Allah pugu aing di jero kamar ge ieu ngagungkeun ka Kangjeng Nabi hakan ku siapa ngagung tah sia mah deuk neangan peperet kan sok aju kitu lain aju kitu emang sia mah kitu tanyakeun ke Haji Pudoli pugu kitu. Ya, saya mah cicing wedi mah kieu teh keur ngagungkeun Kangjeng Nabi. Bakal agungannya na dibanding jeung ngareurah-reurah. Reurah mangan sakali doang, sajam 2 jam, nyana mah terus. Deuk ka Allah. Mulai terasing. Terasing sorangan uzlah ngaranna. Uzlah dengan sendirina. Pembangunan alam sutra datang. Di dieu bangunan, di ditu bangunan, di dieu bangunan, di dieu walah keluar neuleuping-ping cek. Waduh, si amoy nyeputi kaganggu asal neuleuh bae salat jadi kaganggu nu tatarina asyhadu an la ilaha illallah kadeuleuk kumaha hate teh Allah kuari mah ping-ping amoy kaganggu nah ieu kubaya pindah ka leuweung deui dek dituturkeun mangga ku santri henteu mangga mantap konsepna teu kahartieun ku kabeh aneh dek ngembangkeun agama lain di kota endahan ka leuweung bagaimana bisa maju agama dek ngomong naon urang mestina di tengah-tengah kota nyieun pasantren atuh kadeuleuh ku batur abeh berbagai kalangan teh bisa menikmati pondok pesantren tah di tengah kota bila perlu mah mun urang nyaritakeun kemajuan pasti kitu tapi lamun urang keur nyata deuk ka Allah aing kaganggu kuno kos kitu pindah aing mah beneran nu di kota apa beneran nu pindah sih coba mau bisa ngajawab ente beneran nu di kota tanyieun universitas nyieun pondok pesantren modern belah dia mudirun hayo beneran mana da jeung nyana dibandingkeun anu pindah ka leuweung hijrah dek ngilu dek henteu sia ka aing sabodo sia milu bae pagahan ku aing teu milu bae eueuh masalah jaing mah deuk ka Allah beneran nu pindah tak ka leuweung beneran di kota teu bisa ngajawab lantaran urang datang ke alam khalqi ketika jelema nu deuk berangkat ke alam amri pasti usah ieu
datang sorangan tapi deuleu kemangpaatan anak bakal halayak rame sesuai jeung kaikhlasannya anak ikhlasnya anak ieu teh 10% engke bakalna 10% nu milukanya na didinya bakal ngiuhan didinya 10% boga ikhlasa 50% ngariuhan 50% didinya boga ikhlasa 100% sajagat ujianana tergantung keikhlasan anak padahal tadi nama sorangan tapi efekna bakal kakabeh. Nah, mulai ngageser ti alam kholqi sorangan kasihan jadi ka Allah ketika orang aya datang dunia dunia dek naon sia aja aing mah ka Allah leutik bae sok mumar mampir sakaji pudal bener oge sih datang kuari kitu jurik dek ka mana sia dek ngaganggu endek naon ngaganggu aing aing mah dek ka Allah sia makhluk Allah aing makhluk Allah goblok sia emang aing sieun ka sia datangkeun bapak moyang sia bener bae datang 5 hehehe tolol aing mah lalagaan goblok teu sieun sebab dek ka Allah sia makhluk Allah aing makhluk Allah datang orai orai dek ka mana ngagoda saha ngagoda ente aing mah teu kudu digoda tiba heula ge emang aing sieun ka sia anda kalau digoda moal sieun aing mah moal sieun aing mah digoda ke sia dek aing dek ngaleg-leg sia leg-leg aing paeh cenah cek orek sia di jero beuteung aing geus aya tulisanana meureun aing di Lauhul Mahfuz kudu paeh di beuteung sia goda aing sia digoda terus direngkol awak aing awak kurang teh di dia mah wayahna bejak orek teh andek dikencengkeun ieu beulitana kencengkeun rakata Allah 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 nu kencang Allah cak orek panas eta Allah Allahan bae modar sia dibalik kuari mah ku Allah Allah aing paeh sia aduh ampun panas cak nyana panas indit orek mentak ente beusaya orek antepkeun asana paeh ente ulah ka turut-turut dah sebab Allah Allah ente mah tiis ka orangnya begitu dia Allah 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 tiis sakieu sakumaha ase bae ye pandongeng kiai mah panas atuh lain deui Allah Allah itu mah ku hate sia mah ku sungut nya jadi tiis mulai digoda ku dunia moh aing mah digoda ku jurik tah teh sieun digoda deui ku hewan teh aing mah endeu ka Allah mulai jelema ti kota datang ka leuweung tengah peteng Waalaikum naon aing mah keur ka Allah engke sagedeung heula ye Waalaikum aya naon pamajikan kabur atuh pamajikan kabur kunaon babejak aing sia-sia nu emang ribut cekan lu kabur dibawa ku batur beureun neangan deui bae yeuh teh kiai bageulis tante mun geulis titah ka dieu bae teh pamajikanna mulai berbagai-bagai urusan anak teu kaharti nyana akademina nyana jurusan anak tetapi kuari jelema pada marenta tulung kunaon sabodo aing mah ka Allah acara didoakeun manjur atuh urusan Allah teu diaku-aku jadi ka Allah acara teu manjur sabodo diomongkeun sama kiai eta mah teu manjur sabodo sia dek naon datang ka aing kumaha Allah bae geus hese nyaritakeun ngageser kuari mah ti alam kholqi ka alam amri ninggalkeun alam kholqi geus perasaan naon kuari hiji be nga Allah ai ka Allah kumaha ka Allah mah keur salat teh inget ka Allah ai di luar salat teu inget ka Allah encan datang ka alam amri emang kunaon ai keur salat ka Allah ingat ai di luar salat henteu ka Allah emang Allah leungit pan Allah na eta-eta keneh nu nyiptakeun ulang ti alam itu datang ka alam dunia ka alam barzakh ka alam akhirat Allah na eta keneh nyahoeun anu aya teu pernah eueuh kidam teu pernah kaheulaan tuh mulai ku ari ka tauhid nu tadi ngan ku perasaan awalun bilam tidak wa akhirun bilam tiha kadeuleu ku ari mah kumaha hate teh Gusti Allah teh aya geuning Allah mah teu pernah eueuh neuleukeun teu pernah teu neuleukeun la takhudus sinatu wala naum Allah teh ngadenge teu pernah teu ngadenge Allah mah terus baik perasaan orang dirundung ku ayana Allah ku denge Allah ku nyaho Allah orang geus berubah ku ari ka alam amri
Iya secara singkat bae dibongkaran alam amri nama lila wari geus aya di alam amri. Nah ieu mah ngan sakadar dek nyaritakeun jelema nu geus pindah ti alam kholqi ka alam amri bisa ngabedakeun ieu mah alam amri ieu mah alam kholqi etalah wali. Ketika can bisa ngabedakeun mana alam kholqi mana alam amri ku perasaanana eta mah nu kos kitu mah jelema TK teh kos urang kos gitulah jelema anu ngageserkeun perasaanana sabaraha tahun bisa ngageser tergantung kecerdasanana. Namun masih keneh urang ka pasar ngeuleuh nu ngagantung resep keneh urang aya di alam kholqi keneh. Ketika urang ka pasar ngeuleuh samarenda ngeuleuh tamer ngeuleuh jubah ngeuleuh macem-macem geus teu kadeuleuh dina kadeuleuh ge ku mata ieu doang mata hate mah geus teu deuleuh urang geus ngageser ka alam amri. Kuari mah geus teu kudu ka pasar ngeuleuh mobil bae. Ketika orang dulu ino pak hayang ente emang kurang bantah ente teu kawerat atuh siap jualan aya cegena mun aya jualan meuli atuh siapa lain alam amri alam kholqina kita mah ngeblesek tambah dirinya. Perasaan orang bakal akur antara mobil goreng jeung mobil bagus aing ge akur kumaha dina pada teu boga aing nu goreng teu boga nu bagus teu boga lain kitu. Neuleuh nu bagus sakitu neuleuh nu goreng sakitu neuleuh nu rentul na baju di luhur pakaian sarua. Ketika asup ka pasar ditawaran eueuh nu hayang teu maksud jeung teu hayang bae tah lamun geus kitu berarti geus ngageser kuari perasaan ti alam kholqi ka alam amri. Waduh atuh tah mah lain ku lain pagawean memeh dahar heula tuh sia lain lalaga nu mantak teangan sa Kabupaten Pandeglang, teangan sa Kabupaten Serang, teangan sa Kabupaten Tangerang, teangan sa Jakarta aya eueuh nu ngageser ti alam kholqi ka alam amri. Aya saha? Aya mah aya ngan moal bisa kanyahoan. Ketika urang nyaho si eta mangmang lantaran biasa bae jelemana. Mata kapanggih di mana baik engke bakal berbeda. Lu engke nyana manggihan jeung bangsana deui mungkin di masjid, mungkin di gunung, mungkin di Jakarta, mungkin bae di tengah sawah, tergantung nyana kondisina perintah ilham ti Gusti Allah. Itu mesti di masjid. Itu mesti di saya Maulana Hasanuddin, sugan Maulana Hasanuddin udah kapanggih jeung si eta henteu. Oh, jak kapanggih dia keur di orkes. Aya orkes biduana sakara nu laleta? Biduana sakara gegerana tuh sase api-api sia orang aya jeung bangsana nu mantak nu kos kitu mah kadang-kadang dihareup ya hareup zaman nonton biasa bae seuri teu nyaho wali orang wali mantak besi aya kiai atau ustad nonton orkes na ye ge sing hade talian hese ngan tetep sadajannya na dihareupeun orkes sadajannya na dihareupeun wayang urang teh teu nyangka bahwa nya maksiat aneh kiai anu aya dihareupeun orkes pamannya wah lain sanongton-nongtonna pan padahal mah nongton tapi ku urang lain sanongton-nongtonna tetep bae di lain-lain aneh urang mah pan teu nongton ya pajar nongton urang mah dibalik teu nongton liwat tong pajar nongton blon kan nya nama nongton pajar teu nongton hese sebabnya nama geus teu maksud bedana nu nongton maksud jeung nu teu nongton maksud teu maksud beda setik mun nongton maksud mantes nongtonna dongeng aing tos nongton orkes sabiduana sasakra teh sia ngomong atuh bau budak bujalna kadeuleu lelet jasa ngupahara ngeuneun di sorana mun aya deui aing bejaannya tah eta kos kitu teh nongton ari wali mah nonton mah tasi mana ustad tasi mana nontonnya saha biruana dukanya cenah bejan apa dihareup jadi hareup bae teu neuleunan naon teu neuleuh nya nama teu neuleuh biduan teu neuleuh naon kos Haji Pudoli percis ya Allah ya Rabbi tuh kos kitu tah kos si kitu sakar ngaranna Abuya dahlan ki dahlan tanjakan ketika kumpulan jeung bupati milunya nah biasa bae diuk dihareup diajeng-ajeng biasa diuk ngan ajunya nama reup BHS kos Gus Dur kerek biasa cedegeun nya titang doa terakhir pan kerek
ai urang mah pugu keur ngaji ge kerek ieu urang mah lain keur kumpulan ieu mah keur kumpulan ke geus terakhir bae acara terakhir doa penutup ialah Buya Dahlan dihudangkeun nya kerek ieu naon doa terakhir oh doa geus agesan nya geus doa Allah mun ditanya tadi si naon diberi teh nyaho tah mun geus kos kitu masalah Gus Dur lamun diriungan langsung kerek Gus Dur terkenal kerek aja Gus Dur mah kamari digor we keur kamari keur hirup keneh kerek we digor jana tapi ketika aya pertanyaan bisa dipertanyakeun tah ge Gus itu kan kalau lagi kumpul-kumpul kan tidur tapi kenapa kalau ditanya bisa aja jawab wah itu sih urusan saya atuh hese aja Gus Dur mah ja kerek mah beneran nya mah saksian ya kerek mah nya mah tah geus sararese eta lah khorikunil adat nu kos kitu ngaranna pindah ti alam kholqi ka alam amri sanajan hadir ge jajana mah geus lain deuleuan kadinya lain dedengean kadinya emang teresep kok bisa hadir di dinya zayyin nafsaka bil maksiat tah nerapkeun zayyin nafsaka bil maksiat jang nyana lain jang ente ini ke mana ya aing dek nonton pan nonton zayyin nafsaka bil maksiat aing dek supaya kadeuleuh nama maksiat batin nama heuh atuh sia neraka ngaranna ya urang dihareupeun orkes ge ai perasaan urang ka Allah mah moal disiksa atuh moal disiksa sok dihareupeun oh engke sakedeung deui urang bakal boga presiden tukang nyanyi deh oh saksian ku urang biduan nu mana bae bila perlu teu make calana geus make ih kadeuleuan atuh bae kadeuleuh eta nu kadeuleuh Allah na sia seuri heran nu kadeuleuh eta na atuh moal disiksa dia lain deuleuh lain denge pindah ti alam kholqi ka alam amri eta panjang dongeng nah deuk ngageserkeun alam kholqi ka alam amri ti awal ngageser kudu aya nu nungtun nu mantak ge tah eta teh bakal ngageser engke ge kos urang hayang nyieun kitu kolong ulah dicita-cita ku kumaha nyieun bae bale engke kolong aya sorangan ieu ge sarua si urang deuk maca Quran ulah nyaritakeun maca Quran atuh alif ba ta alif jabar ba jabar engke bisa sorangan hayang bisa maca kitab atuh amil bae baca jeung jurumiyah geus bisa amil jurumiyah terapkeun bakal bisa maca kitab ieu ge sarua tungtun ku guruna ieu kieu bakal marifat sorangan ye atuh kos kitu jijah heunya atuh meureun dongeng ieu tah mah ya hese ka ditu nama tah ieu ngageserkeun ti alam kholqi ka alam amri teu sambarangan moal diangkat jadi wali jelema muncan bisa ngabedakeun mana alam amri mana alam kholqi wa amma syariat